boh awak boh zaman boh tempat beres dari teken tempat mengenai awak eta wadah nudi wadahanana ruh jeung gelbu mulia na awak herang na awak kadeleukna kumata batin tergantung kumaha roh nudi wadahan eusina setungtung roh urang aya sekupi menang pamere ti konde atuh awak urang bau bentek sebab eta konde mah sok head sok nipas jadi awak urang bau bentek roh urangna aya dunyaan roh urangna aya materi roh urang aya makhluk roh urang aya pangkat takabur jeung ujub awak urang milu kana rohna milu hina nyungsep kiai-kiai nilai mungguh manusia teu dihargaan lantaran rohna nu diwadahanana eueuh hargaan geus lamun ku manusia ditoler-toler eta teh tanda Allah noler-noler sakitu bae teh mah geus hese ulah hese-hese sebab jelema bagus malaikat ku Gusti ditowel wahai malaikat tuh hamba aing nu penting hudang bae dihareupeun ti pideul Gusti aduh ampun masa marugna Allah teh noel tuh nu keur tahajud nu keur zikir aing resep bejakeun ku maneh ka para malaikat di langit aing resepkeun kitu geus kulantaran aing resep ditahan malaikat resep malaikat langsung ngebejaan bahwa kipulan bin pulan di alam ku Allah alam Allah resepkeun marane kabeh malaikat kudu resep nongton kabeh malaikat tongtonan malaikat dibarengan ku rasa cinta malaikat nempel ka makhluk geus bagus teteh ju Allah noel deui nu ku aing dipake karesep teh lantaran ku ari manyana teu ngajukeun proposal bejakeun Jibril aing teu resep kitu bejakeun ka malaikat dibejakeun ku malaikat Jibril wahai malaikat nu keur ieu diresep-resep ku Allah ku ari Allah teresepkeun maneh ge titah milu teresep malaikat kabeh nu teresepkeun nyambung ka manusia ninggalkeun ka manusia kitulah caritaan Gusti Allah disampaikan ke Kangjeng Nabi lain teh kabaca ku ulama kabaca jasa tama nembrak kitulah awak urang kumaha rohna roh urang deket jeung Allah awak jadi mulia di luhur gunung diteang bae di leuweung diteang bae ngonci di jero kamar ditarungguan bae ku jelema urang mah nunggus goreng rohna ieu tatangga teh daek ngondang geus mencit kotok nyana ngarep-ngarep moal masak teuing ngondang berkat teh dikiriman ku sial-sial ting teh si awak aya nu paeh maitna liwat ka imahna teu diondang goblok jasa sugan tadi nama aya salawat saperak dua perak teu ngondang nyana ngomong heuy eta si maitsa ki anu cenah di bakal mana ka masih geus salat teh geus ku ustad anu sial aing teu diondang teu kadeure teh naon pan aing abu tinggal mungsang mangsingna bae terus tobatan aya naon di diri roh urang jore roh urang kotor roh urang teh ieu teh dakian lain berarti aju kudu beki jero bersihan tapi ulah dimaksud resepna manusia mun urang ayeuna ngabersihan diri dengan maksud supaya dipake ka cinta ku manusia kahijab atuh Gusti Allah ku eta kos urang ibadah yang jadi wali atuh nafsu kahijab kos urang hayang boga Lailatul Qadar terus urang teh salat di malam ganjil hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar moal kapanggih datang ka kiamat ge
sebab nafsu. Nah halangan hayang manggihan Lailatul Qadar mah lain kitu ibadah bae ulah dimaksud Lailatul Qadar mah ka Allah bae kege dibere ku Allah. Mun maksud urang hayang manggihan Lailatul Qadarna kahalangan taku hayang urang. Tuh kos kitu bantap kudu make guru ge tuh kumaha hayang manggihan Lailatul Qadar ngajek jerek bae di masjid aing itifak aing itikaf hayang manggihan Lailatul Qadar pencit embe moal dah mamang. Embe nu dibecita. Moal kabagi kahalangan Lailatul Qadar mah anugerah ti Gusti. Di mana urangna ikhlas deket ka Gusti dibukakeun Lailatul Qadar breh. Wih, ja serem orang Lailatul Qadar mah. Barang androkna dibuka. Wih. Waduh. Ieu mah horenganan hutan belantara ieu mah. Itu moal anakan teraos mah. Nah, eta kos gitu. Roh urang bersihan. Kumaha cara ngabersihanan? Deuleu Minhajul Abidin deuleu ihya deuleu hikam. Hese ditungtun kudu bisaeun sakumaha nungtun sapi anu kuru. Disisian sapoe, 2 poe, 3 poe sabulan. Wih, jadara lintuh ieu. Tuh, 2 macam mun teu lintuh paeh. Geus beres tamawat. Tinggal ku hari zaman wadah teh zaman teh masa. Anu cek Imam Syafi'i al-waqtu saifun. Waktu adalah pedang. Lir teu beda jeung pedang seukeut cepat ngagurilap teu karasa. Kupat kapit pedang dina waktu keur perang. Kayaknya horenganan geus meunang sababaraha mayit musuh tumbang ku pedang seukeut jasa waktu leuwih seukeut daripada pedang ti isuk datang ka jam sakit teu karasa ket ti zohor datang ka asar teu karasa ti asar datang ka magrib teu karasa barang dihitung masyaallah umur geus 65 tahun barengan kanyahoana nama yewe bukus para ruti jeung bobogaan kurang hudang sate tinggal sate tetep bae geus baki teu kuat bisa sapeting sabulan diurutan ku diurutanana tetep bae geus teu kuat ngomong randang-rang daging geus ngan ngomong doang teu kuat dosa bener nama geus uyuhan pamajikanna teu menta ditolak geus teu kuateun sebenarnya mah tah eta teh waktu geus naon kitu ngaranna kolot huisan geus keriput dan lain sebagainya teu karasa cepet namentek rugi jasa mun teu dipake ibadah ka Gusti Allah nu ngeunaheun teh ibadah teh urang teh asa ditungtung waktu cek Tuan Abdul Qadir urang ditungtung waktu digambar ku Tuan Abdul Qadir mah digurat ti luhur ka handap teng dina tarekat urang teh aya di dinya teh aya di garis nu ieu nu geus kaliwat nu garis ieu ka dieu encan ngageser ta garis eta urang milu jeung garis eta trek 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 gambaran Tuan Abdul Qadir teh kos kitu ngudag ajal urang ngudag ajal eta garit urang aya di garit trek trek maju trek trek datang ke ajal pes mut is dead cek urang non kieu rawa kidang mah modar serem teh ngadenge modar komo cek urang rangkas mah koit leuwih parah tah mah eta ka situ tah tah nek nerapkeun ngeunaheun ibadah urang aya di garit. Tak kuari urang aya di garit jam 11:30 mun cara jam mah. Di garit teh urang teh. Can puguh teh urang teh bisa datang ka jam 12. Can puguh datang ka jam 1. Can puguh datang ka jam 4. Can puguh. Geus di urusan teh kuari bae. Kuari urang hadir di tempat sesuaikeun jeung waktu.
waktu jem etalah urang hirup can puguh kaditu bakal hirup geus jem eta digarit etalah cek Tuan Syekh Abdul Qadir gunakeun pake takorub ka Gusti ulah nginget-nginget anu geus jang moal balik deui ulah nginget-nginget tuncan jacan karuhan digarit eta bae di mana urang aya garit urang di dinya kuari urang aya di dieu garit ieu keur dipake ngaji Allah malaikat keur nyaksian ka urang minggu kamari mah pan aya di Karang Bolong jatuh ngaji pan di Cilongok caknya na preyu urang refreshing aduh Karang Bolongnya nama wajahe tepuku teh eta tah garita ieu garita kuari kieu urang nangtung rek salat zuhur rasakeun di garit ieu boa datang boa moal tah urang ka itu boa di garit ieu datang ka sarakaat datang ka ajal boa 2 rakaat datang ka ajal boa tah eta garit terakhir geus berarti ieu urang mun hayang khusus salat garit terakhir aing ieu ulah ingat ka tukang ulah ingat ka kuari di dieu ieu hirup aing plek di dinyalah aya nur ilahi nyorot ka urang berarti urang teh keur babarengan jeung Allah digarit nangtung urang deuk salat geus teh inget ka mamana ceuli keur dideleukeun mata keur dideleukeun irung keur dideleukeun leungeun keur dideleukeun kabeh keur dideleukeun eta mah kos kitu mah sampah cek Tuan Syekh Abdul Qadir jamahalun nazri Allah mah adalah golbu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum tempat dedeleuan Allah hate urang mun urang nangtung kabeneran Allah pan neuleukeun ka hate urang di garit terakhir eta ai prak inget ka sakupi cek Allah sia ku aing dideleukeun eta hate tempat aing neuleuh tempat aing neuleukeun tah sia teh keur dideleukeun pan disampaikeun ku Nabi aing innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum hate sia tempat dedeleuan aing malah cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh lain tempat dedeleuan tempat cicing Allah tuh geus beuki luhur bae oh berarti Allah aya di hate bongkar coba aya coba ge kos kumaha Allah mantak bodoh atuh lain kitu tah bahasa wali geus di jero hate teh tempat Allah di jero hate aing mah lain nanaon ngan Allah doang eueuh sakupian eueuh meo eueuh apansaan eueuh bibir merah eueuh eueuh aja aing mah ngan Allah doang di jero hate aing mah nah iya lah lamun geus kos kitu sakecap nyata aya jelema menta cai puh hinugan ae tah balik deui ku ari urang lempengkeun cek Tuan Syekh Abdul Qadir hirup urang di garit eta waktu ieu keur ngabahas waktu nur ilahi berarti Allah keur neuleukeun lamun urang boga perasaan urang teh ditungtung waktu haju Allah neuleukeun bakal kabuka tah hijab bakal poho didinya bakal aya kaindahan jangeunahun horenganan jadi mah torenganan lamun geus hate dibukakeun hijab plek mata kabawa ceuli kabawa irung kabawa kabeh kabawa disebut pindah alam urang plek ngeunaheun jasa horenganan nu mantak salat teh angel Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim cak mamum aing muparokoh ieu mah lain syarat teh di mana kos kieu mah Kiai Ondo ieu mah kos kieu mah muparokoh mamum ge teu kuateun ieu mah geus nikmat maca Yasin teh nu ieu mah kakarak datang ka pangkat kulhu moal kuateun nu pangkat kulhu jeung nu pangkat Yasin atuh moal kuateun aing mah kajen muparokoh bae muparokoh ngabejaan malah ka batur ulah ngamabum sia ngaismeun nya kuna waduh teu kuat sengkret sia
asana sia eureun salat ka usadain sani sia nah ismeun nya nage rakaat kadua Allahu akbar sami Allahu rakaat kadua tabarakalladzi biyadihil mulku eta kekerek sakitu doang itu Abdul Qadir bapan tahajudna ge rakaat awal bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna kadatang wal yatalattaf wa la yusyruna bikum ahada Allahu akbar rakaat kedua engke datang ka qul a'udzu birabbin nas emang kaburu moal kaharti teman sebab eta mah khariqun lil adat moal kaharti saquran satahajud moal kaharti atuh coba bae bayangkeun atuh Sayyidina Umar mah sarakaat saquran 2 rakaat 2 Quran teu kaharti ku urang cepet amat ulah nyaritakeun cepet amat tamah khariqun lil adat urang mun hayang jadi khariqun lil adat kumaha atuh bisa khariqun lil adat eta dilaksanakeun ku urang batur dahar urang ulah batur nginum urang ulah batur teu hees urang hees bisa tamah pelbadi bisa teu kudu dititah tamah kieu kos kitu mah tamah keur ngaji ge hees bae ieu khariqun lil adat teu menang sahorikun nah teu mah teu bisa dibuat-buat kos kitu mah tuh refleks urang nyin non gitu ngaranna bale engke ge geus dijieun aya kolongan ulah dimaksud nyin kolongna bale bae engke ge kolong aya kitu teh ulah dimaksud nyin kolong we naon ada tuh atuh urang ibadah bae ge karomah aya khariqun lil adat aya dengan tuntunan guru nah ieu zaman tak ieu zaman teh panjang teh dongeng ieu mah ala kadar bayangan supaya khusyuk sikeut urang lamun masih kene inget ka sisi ka gigi ulah waga takbir dikebelkeun eueuh masalah beuki ngahayal atuh atuh aya eueuh carana mah tetep ebol bisa ya eta mah atuh kudu dibenturan tek mantak salatna ge beda urang lamun salat fikih mah mata urang neuleuh ka tempat sujud aya salat ahli hakikat mah atawa tarekat atuh lain bat deuleu irung deuleu bibir deuleu dada deuleu bujal deuleu zakar urang atuh aja ulah ditoelan teu ditoelan mah lain deuk salat mah terus ka dengkul terus ka jempol terus balikeun deui ka luhur eta teh naon roh urang supaya manteng dan nur salat mah pan kapan lain awak roh cirina roh nu salat ketika urang teu bisa nangtung diuk sa Gusti Allah ja salat mah kitu-kitu kene ngan siana teu bisa nangtung awak teu bisa nangtung apan ai roh mah salat bae terus teu bisa nangtung ngedeng ja awakna mah teu bisaeun atuh rohna pan ngan kitu-kitu kene jadi lain awak anu salat bantang engke geus khariqun lil adatna salat zuhur ge bisa 8 rakaat salat zuhur bisa 10 rakaat pohonya na nu lolobana mah 2 teu lain khariqun lil adat urang ge 2 rakaat poho gegeraan bae itu mah deuk aya nu nungguan pan itu ketungguan heula aing salat sabaraha rakaat lah geus disalamkeun we habak lain khariqun lil adat tamah atuh kagoda ku syaitonir rajim tamah ieu titik zaman orang plek hayalkeun urang ditungtung zaman jadi wadah zaman teh ngawadahan urang cek di dieuna wa amal azminatu fayata'azzam wa yadun masa bisa luhung agung mulia ayadon deui di samping awak kumaha mulyana zaman biqadri ma yaqau fiha ku ukuran ma dibayanan minat taati wal ihsan mak mapan isi mausul min syagil umum geus masdukna mana perlu dijelaskeun minat taati tah ngaji teh kos kitu tah ngaji teh kos kitu tah mantak maca kitab teh atuh brubre nu bisa maca nya balikeun deui kunaon teh pan teu ngarti tuh oh ngabayanan mak
biqadri ma ku ukuran ma taat ukuran ma ihsan anu yaqo pihak terjadi di jero eta zaman. Jadi mulia na zaman ku taat nu dipigawe di jero zaman eta. Mulia na zaman ku ihsan gawe ibadah gawe ade dedeusan kitu ka Gusti Allah di jero zaman eta. Nu matak sepanjangna urang kudu cicing ditungtung zaman cek Syekh Abdul Qadir. Lamun urang asa tungtung zaman selalu urang nyieun hade ka Gusti. Atur napas urang nu berjumlah kitu nu berjumlah 240.000 napas urang. Napas urang sampai sapeting teh sakitu teteh. 12.000 sapoe, 12.000 sapeting kali 2 berarti 240.000. Tah eta napas kaluhur ka handap kalau nuturkeun napas berarti urang geus boga zikir urang boga sakeat. Napas kaluhur Allah ka handap Allah. Geus teu kudu di masjid teh mah. Keur leumpang, keur diu, keur nyupiran, keur di mana? Ai bisa mah ngan ngomong lo atuh moal keur nyupiran kok model simbah mah. Wede. Mantep amat teh budak nyingsat deui. Boro-boro ingat ka zikir atuh neuleuh nu nyingsat kitu mah. Neuleuh anu putih, resep ku putihna. Neuleuh nu hideung ciciduh urang. Dek iraha zikirna. Paling ge urang, tah si buatan Allah hideung-hideung teuing. Sakala sial sia kai gitu pelengkap teh malah nu putih mun nu hideung mah cek Allah teh awas ya ke pemajikan sia ku yang diberi nu hideung bongan sia nyiduhan bener mata ku sok diciduh kadu hideung engkena pamajikan hideung urang na hideung pamajikan hideung anak korban ayo ngomong bukan hidung teh yang ngalegitkeun sorangan. Tah, tungtung, tak urang dinya zaman eta mulyakeun ku urang. Dengan cara ibadah ditungtung. Berarti urang terus-terusan ibadah sebab urang asa aya ditungtung, asana moal hirup jam itu, asana moal hirup jam itu, asana moal hirup jam itu. Jadi selalu urang ibadah ka Gusti Allah. Tangke bakal khawarik sorangan urang aing mung cacampuran kaganggu zikir aing ngonci maneh ngonci aing pemajikan ngaganggu bae mending ngaganggu naju nyana make calana pukul bubuka di dinya sok pemajikan bubuka pukul sok dibuka ada kumaha nyana bae geus pokona mah aya dibuka aya muka sorangan ieu mah mendingan ka gunung bae ka gunung santri aya tukang sawah di ditu salametkeun. Jadi leuwih cinta ka Allah nyalametkeun zaman roh urang. Kacinta roh urang ka Allah. Jadi berarti buta. Cinta buta. Cinta eta buta al-mahabbah. Itu naon ngaranna buta. Cinta eta buta. Nah, artinya buta teh lupa daratan, kos nu edan dibere baju, di bajuan ge dibuka deui balangkeun plung. Dibere kopiah dipakekeun ku dulurna, dicekel dung. Dibere sepatu beli di sepatu herang luar biasa, menang ti golkat. Dipakekeun ka nyana, dibuka deui bleng. Naon sebab pikiranna lain kadu kitu. Bukan sataranjang we geus kieu indah cek cenah euy mantep jasa. Indah jasa. Nyana neuleuh make baju jicek cenah naonan make baju. Nek naonan sia make baju nyana teh ka urang teh yang serikeun. Urang yang serikeun ka nyana sataranjang nyana ge ka urang make baju. Kau mau ka Habib mau bapak teuing jok jelada. Cek nyana tuh edan Habib tuh. Cek Habib sia edan atuh edan. Urang ka nyana nyebut edan nyana ge ka urang nyebut edan. Sebab alamna beda. Urang khorik sorangan geus engke ge teu hayang ka baju-baju nu kos kitu kumaha makena bae kumaha rapna bae sagala rupana geus sebab lain alam geus nikmat teh jeung Allah dimimiti la ilaha illallah la maqsuda bihaqqin naik la matluba bihaq naik la maujuda bihaq naik warima Allah lah Allah yahu mentak eta marhabat ya menang wali yahu eta
teh urang marhaba teu kudu lobaan ahli tarekat mah di kamar marhaba sorangan ngarhaba sorangan marhaba urang mah teu marhaba sorangan teh jadi urang mah jauh cauan urang mah aya marhaba mun cau amun sok gede kieu ate jana mah meresapi marhaba ya marhaba ya nurul aini Haji Yahu tak asal geus datang ka Yahu ge jadi engkena bakalna kos seniman ahli tarekat mah kos seniman lupa daratan tilok nyisiran seniman teh lantaran nyana teh geus nyekelan gitar bae nyekelan piano bae geus waduh di balik kerudung seniman kan lamun itu mah rohna ku nafsu ieu maka Allah Yahu engke muter sorangan di jero kamar muter ayat tarian torekat nu mantap kuari salah di televisi ditayangkeun tarian torekat atum moal kahartieun terus gerakan-gerakan torekat moal kahartieun atuh kajen ku kumaha ge lantaran teu nyaho ieu teh kumaha gerakan sirah gerakan leungeun gerakan awak moal kahartieun jata mah lain kudu ditayangkeun kitu kudu jeung bangsana bae jadi engke kos seniman hartina dina pada naonna dina pada nyana lupa daratan meresapi sorangan geus pilih ku urang pilih mana siiran anu menyentuh hati mana nyanyian nu menyentuh hati eta assalamualaikum zainal anbiya eta teh buatan Syekh Ja'far nang wali eta teh kudu diresapi lain kudu brak-brik buruk haju menang berkat lain teh kudu diresapi bayangkeun Kangjeng aya di hareup assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum qol azkiya ya assalamualaikum asfal asfiya ya assalamualaikum eta ta aslina bakos kitu tah aja kurang pati rame aja kurang meresap atau dibacakeun aku nu teu ngaresap assalamualaikum zainal anbiya ibruk jadi be marawis pimpinan Ki Haji Pudoli atuh geus saluar tina aturanana jalain kitu atuh tan mantak sok geura baheula aya ahli tarekat kitu teh baheula teh di zaman Mama Bakri di zaman kitu gentur assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum kan bae direkam siang ke aya ke suara aing ke di ditu di radio kos kieu ieu aslina aju kunya ada ditiru direkam awas ya ku aing tah eta bae eta non gitu ngaranna atfatu ya jaratul alam atuh aya nyanyian torekatna kudu kenceng teh suarana teh nyanyian torekat kabeh gitu nyanyian torekat nang Syekh Ja'far teh lamun urang dibacakeun make meresap tahap di kos seniman atau yang cerik urang ge cerik sorangan ke terbawa ku alunan suara au alunan nada atuh urang mah nu kabayangna teh berakatna gede leutik nya berakatna gede ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika bang bung itu lain gitu aya aslina mantak model marhabat tadi yahu tapi eta geus luhur geus kudu jeung bangsana geus sorangan engke sukuna ge naik sorangan yahu ter yahu tenang wali teh kos kitu bari dipraktekeun di Pandeglang maka debus maka kayaknya debus danyekeun ke debus urang hayang cari gandaikeun debus suarana ngulik itu debus coba ge lamun aya debus tonton ku sia ge emang osok emang sia menonton debus marhabana debus suarana
sebabnya ngemat heula mun teu ngemat moal hadir ripahnya teteh kemat heula Ibnu Alwan kemat heula Ahmad Kabirur Ripai kemat heula mal dibejaan geus dikemat ke hadir teh bisa sorangan geus teh debus ditembak ke ditembak atuh ngebul pae teh debus teh suarana nu ieu lain letik datang ke letik coba lamun henteu ngemat heula moal bisa ngan asli nama lain ngemat gitu lain hadiah dia torekat lagi itu kan begitu torekat ripaiyah eta teh mulai geus marhaba poho debus teh poho ngan pohona ka Allah terus biasa tah debus teh kos kitu teh ayana di Banten panjang teh dongengna ieu zaman teh titik ngagurat Abdul Qadir set cicing urang di ka dieu ulah diinget sebab moal balik deui ka dieu ka hareup ulah sebab cadel karuhat cicing di tengah garis teh agung zaman agung mulia zaman luhung ku ukuran ibadah urang di jero eta jadi engke di sinonimkan disarwakeun jeung kalailatul qadri kos lailatul qadar Lailatul Qadar teh indah jasa bagi jelema nu manggihan. Atuh teu kudu dina bulan Ramadan Lailatul Qadar mah Januari ge aya Lailatul Qadar mah bagi waliullah dibukakeun hijab. Apan ari Lailatul Qadar teh deukeut jeung Allah kapanggih jeung Allah hijab dibuka dengan berbagai pangkatnya na dibere pandangan ku Gusti Allah jalain mata ieu mata batin. Ngan mata batin dibuka hijab neuleuh mata ieu kasilep celieu kasilep deuleun jeung dadengean teh kasilep ku terbukana hijab mata batin okos urang keur bebenean aya di sisi kamling di sisi kuburan hujan teu karasa kasilep kunaon eta ruh urang sedang indah hoy eleh ku indah hoy eta bahasa mana teh indah hoy eta ruh urang teh keur happy masyaallah atuh sadajan ngecelakan ge kadinya hujan teu karasa aya kamangmang dirinya tuh teu kadeuleuh aya kuntilanak atuh teu kadeuleuh sia-sia aing wae aya bapana keur kieu we di tukangeuna teu kadeuleuh bapak teu kadeuleuh bapak tah eta malah mah dibawa bebenena ka imah bapana tah bebene kula kan bapak teh perlu dihormat teu kadeuleuh bapak nu kadeuleuh adalah ieu bae lain aku siap berarti kos itu bajeng Allah Lailatul Qadar teh terus bagi wali Allah lain di bulan Ramadan dengan Allah nyadiakeun jang umum asal bisa di bulan Ramadan jang umum adapun nu khusus di luar Ramadan selalu kapanggih jeung Lailatul Qadar kalailatul qadri wal layalil asyri wa yaum arba wa yaum arba wa ayyamil usur wa yaum yasur wadah teh wa lailatul maulid lian lahu zuhara fihi lantaran lahir di lailatul maulid sayyidul wujud ieu mah ngabahasakeun bahwa zaman eta waktu eta ngarupakeun wadah eta kumaha nu diwadahanana di antara wadah-wadah anu patali jeung zaman Lailatul Qadar tanggal 10 bulan haji tanggal hiji sampai tanggal 10 wadah tadi yauma arfata poean arba termasuk ayamil asyar termasuk yaum asyura termasuk Lailatul Maulid wengian dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta waktu indah teh waktu teh lantaran jadi tempat urang ge sok nyieun urang ge surat waktu
yang telah berlalu tidak bisa terlupakan ketika engkau ada di sampingku di bawah pohon korma di Cikupa sambil menunggu kepegan jagung. Oh citraku, tete aya waktu itu bisa dipohokeun di SMS. Marilah kita bernostalgia. Insyaallah waktu tawak urang ge boga waktu-waktu nu teu terlupakeun, baik waktu keindahan atau waktu urang keur dicarekan. Nu jelas mah aya nu dicarekan ge. Datang ke kuari itu poho-poho waktu hulu dipabet-pabetin karena tembok kuno kolot. Masya Allah ya waktu tah waktu geus bagi jelema-jelema nudu madeheus ka Gusti Allah bahasa Lailatul Qadar teh lain bulan Ramadan di poe-poe biasa ge atuh kapanggih bae Lailatul Qadar teh sebab Lailatul Qadar eta dibukakeun hijab. Ketika dibukakeun hijab terasa deket jeung Gusti Allah, ningali pemandangan-pemandangan nu aneh anu ajib. Kuari di luar bulan Ramadan dibere urang kos kitu eta Lailatul Qadar begitu penting. Urang asup ka kamar dibukakeun ku urang bla putih Lailatul Qadar. Tah ahli Allah magarar itu mantak lamun manehanana atau ahli Allah geus dibere seperti eta rindu. Emang aja Allah merekos gitu teh supaya rindu. Engke ku Allah teh dibere-bere. Sangkilang deket teh dibere-bere ku Allah. Nyana terus bae terus ibadah teh beukit terus pohara jasa. Allah nyahueun nyana rindu ka dinya. Rindu ka eta. Ku Allah teh dibere terus bae. Terus ke mungkin bae 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun dibere deui. Beki rindu baik ieu nu diteangan indah jasa sehingga nangisnya ninggalkeun hubungan jeung manusia embung nya nama aya hubungan jeung manusia lantaran geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah manggihan Lailatul Qadar. HP dijual ganti bebek. Masya Allah lamun jelema geus dibere kaindahan ku Gusti Allah sanggup ninggalkeun kalazatan dunia, sanggup pepegatan jeung HP, sanggup pepegatan jeung televisi, sanggup pepegatan hubungan-hubungan jeung pamarentah, sanggup pepegatan tapi teu ngundang fitnah. Eta mah hate ieu mah ngan dibahasakeun bae. Lain berarti kapanggih jeung lurah aju lumpat, kapanggih jeung camat lumpat, camat tewat maling. Lain gitu atuh biasa bae jahat eta mah urusanana. Sadajan urang amprok jeung awewe ge aya nu urang teu bogoh mapan urang di jero hate teh teu betah. Teu betah atuh irung pengek, cili petot, hidung leteng, pendek, ditanya orang Brebes. Teu betah. Teu betah. Hate teh nolak, hayang geura indit, hayang geura indit, hayang geura indit, hayang geura indit. Tah, urang ge urang lamun nyaho bahwa eta pamarentah jahat. Jahat teh lainna naon? Ieu urang setiap neuleuh jelema nu takabur, setiap urang neuleuh jelema anu pelit, setiap neuleuh jelema anu sombong, pan eta teh ngagurat di jero hate teh ka urangna balukarna. Ka urang balukarna tah nu anta urang coba ge neuleuh bae jelema kos kitu
atuh langsung salat teh khusyuk emang tadi nih henteu duh kos gitu urang deuleu ahli Allah deuleu doang beda engke ge aju bae salat ge tentrem ngeunaheun nikmat neuleu doang bisa dirasakeun urang bari leumpang naik mobil terus neuleu di jalan teh aya anu ping-pingna ka deuleu teu karasa pan ku urang teh teu karasa aya nu susuna terbuka sanajan rubu saperapat goreng dele teu karasa tah urang teh teu karasa tah neuleu sarubu bae ge tah gara-gara salat ge engke salat sallallahu eta bebeulahna ka deuleu susu gede amat eta masyaallah Gusti Allah sungut makeur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi di jero hate mun dibuka segede naon moal beres salat teh moal beres eta dedelan kos kitulah dedelan teu karasa teh kurang teh masyaallah mentak ngonci maneh we di kamar HP be di gedean atuh kitu-kitu keneh eta mah pegatan sanggup geus ngarasa ngeunah kege bakalna mata henteu dikepar ceuli teu dikepar kabeh nikmat sejuk perasaan teu hayang kapanggih jeung jelema ge teu hayang beneran ke teu hayang dibere teu hayang jariji neuleuh jelema teh jariji engke beuki ka ditu beuki nikmat ibadah beuki teu hayang kapanggih jeung makhluk kakarak ngeunaheun bakal nikmat dibere takwa Allah hijab dibuka blak ih asa di mana ieu teh ngeunaheun suasana eta teh Lailatul Qadar lain di bulan Ramadan seakan-akannya selalu manggihan Lailatul Qadar mantak saat-saat jam-jam tertentu jelema teh sok aya jelema nu deukeut ka Allah teh sok di jero kamar nukunyana pernah kapanggih jem etalah pernah kitu naon kana manggihan kanikmatan dibukakeun hijab ku Gusti Allah jem eta nyana ingin terulang kembali mungkin isuk-isuk mungkin ba'da zuhur mungkin ba'da asar mungkin ti peuting geus teu bisa diganggu teh jem nu pernah dibere ku Gusti Allah jeung emang hampir kitu bae si eta teh dibereda ku Allah jam sakitu engke dibereda teh jam sakitu deui biasana kitu bae mun ti peuting mun badasar dibere deui teh ku Allah tet waduh nikmat itulah Lailatul Qadar lamun nabi dibere mukjizat pangbubungah pangbeberah supaya ulah keder hatina tanda bahwa eta teh pengakuan ti Gusti Allah wali dibere karomah nyana ngarasa diangkat jadi wali walaupun diikhtilafkeun ku ulama antara karasa jeung teu karasanya jadi wali tetep nyana ngarasakeun sebab dibere karomah ketika nyana leumpang hujan gede teu kahujanan hayang teu naon teu jipan aing teu kahujanan ieu tah tidinya lah mulai beuki tawadu ka Gusti Allah nyana ngadoa Gusti abdi mah mending hujankeun bae Gusti beusi kanyahoan ku batur tuh wali mah kos kitu ari nu lain wali mah kadeuleuh si aing teu kahujanan kadeuleuh teh Gusti ya tuh atuh aing teh ditanya engke eta wiridan naon teh mah ti Cisoka teh kos kitu kos gitulah ahli-ahli Allah teh ketika dibere embungeun lain diadukeun lain dipamerkeun ketika engke dibere deui ku Gusti dibere ya ku Gusti tengah peuting misalnya aya hijab asa di mana ceuring Gusti jadi
sayang Gusti Abdi mahang TK Gusti tekudu di bobotohan kuno gitu Abdi Maja pasti ibadah baik Ka Gusti besi Abdi dibere nu kitu ke jadi tujuan Abdi teu hayang Abdi maka Gusti bae ditutup deui ku Gusti plek biasa bae mantap wayah kraheut wayah katodel teleuwih wali teh embungeun manehna ari nu lain wali mah geus kieu bae je jasana hizib aing aya ken can dipake ti mimiti diwirid ku aing baheula di empang baheula yeung ngeueum Haji Muhyiddin bawa aduh teh coba dicobaan eta mah kos kana itu mah istidraj ilmu kawalian karomah mah justru ditutup-tutup embungeun nya nama teu hayang matak mimiti urang ibadah maka syariat tujuanana hayang sorga begitu urang geus mapan dina syariat asa karasa sorga deket ku syariat kuari ngaji nyana ilmu torekat horeng salah tatekos gitu mulai kuari bertorikoh teng hayang akhirat lain sorga hayang akhirat kuari geus dimaksud di akhirat teh geus hiji begitu bertorikoh datang ke akhirat nyana kuari ngalampahan ilmu tahakkuk ilmu hakikat horeng eta salah ibadah hayang akhirat Gusti mang tahun-tahun abdi ibadah hayang akhirat ternyata abdi salah abdi mah ayeuna ibadah teh hayang ka Gusti bet teu hayang sorga teu embung neraka teu hayang akhirat abdi mah hayang teh hiji bet nu nyieun dunya jeung nyieun akhirat ka Gusti tah lamun geus datang ka dinya kakarat dibere bae takaromah ku Gusti urangna geus embung Gusti ketika kanyahoan ke karomah nyana selalu ngadoa ka Gusti Gusti faqbidni ilaika ghairu maftuni cabut bae abdi daripada abdi kanyahoan besi diwali-wali ku batur imam abdi mamandingan cabut bae ampihan Gusti ai urang mah lain 5 karomah aing hiji dahar teu seueuh-seueuh ieu karomah aing ieu genderuwo atuh mah dan lain sebagainya nah iyalah ieu kuari kisah laula suhudu jamalikum fi zati lamun teu hadir teu katara tengah jepat kaelokan anjeun di awak kaula atuh niscaya kuring terido sasaah ge bihayati ku hirup kaula artina teu rela hirup teu leuleuh kaelokan Gusti lantaran ieu Gusti geus jadi milik abdi sajam bae teu kapanggih jeung Gusti teu kuat Gusti teu kuat hayang jeung Gusti bae geus ditinggalkeun dunia geus ditinggalkeun makhluk geus ditinggalkeun nafsu geus ditinggalkeun setan nu aya teh Gusti berarti Lailatul Qadar terus da kapanggih jeung Gusti ku nikmat-nikmatna dumadeheus jeung Gusti tanpa maca Quran tanpa maca sholawat tanpa zikir hanya hati anu berbicara jeung Gusti surul asrar nu aya di jero hati nu dititipkeun ku Gusti nyanana ngahaneng bae kos ku bodewe ngahaneng geus lain maca Quran ieu mah lain geus lain maca sholawat geus tinggalin tamang geus kamari ieu geus sama lain Quran lain sholawat lain zikir nu dibaca lantaran maca Quran teh pan hayang kapanggih jeung Gusti maca zikir teh hayang kapanggih jeung Gusti maca sholawat hayang kapanggih jeung Gusti kuari geus kapanggihna poho babacaan eta
jongkok jeung Gusti Allah nu geus kapanggih jeung Gusti Allah sajam teu kapanggih jeung Allah moal kuat. Berarti Lailatul Qadar sepanjang masa nya nama nu mantak wanian cumplang-campling di edan-edan di stres-stres jeung teuing. Ai urang mah lain di stres-stres emang stresnyaan. Ieu di stres-stres ke batur atena bunga. Ketika ku batur diijit-ijit, ketika ku batur di stres-stres bunga. Dan sebabna berarti aya rahasia nu teu jahoeun nuhun Gusti. Sebab aya nu disumputkeun nu mantak nyanana berlagas seperti eta. Lamun teu kitu engke aya rahasia nu kanyahoan. Ai urang mah emang eueuh rahasia edan beneran berarti. Ja ieu mah edanan sesetresan lantaran nyalametkeun rahasia kawalian. Geus mun make sendal nya nama sabelah lain nu hiji koneng nu hiji beureum besi engke aya balik ngaji nu make kos kitu lain wali teu boga duit atau maling nu batur hiji-hiji tuh nya nama nyumputkeun kawalian geus pake kopiah mung nu bener nya nama besi dipajar hebat make sorban teu bener. Terus we aya nu disumputkeun tah eta lah nu sok disebut kituna nyumput di nu caang. Kama kola Abah Ucu masih ngades ya nyumput di nu caang katewak sia. Santa Abah Ucu. Ya Kiai artina bergaul jeung pamarentah ditanya ku Abah Ucu sia sok bergaul jeung pamarentah abdi mah nyumput bae cenah di nu caang ieu mah Abah sing ada katewak sia. Bisa anta Abah Ucu. Bener baik katewak lain ngumput atau siapa tama ya katewak iyalah laula syuhudu jamalikum fi zati makuntu arda sa'atan bihayati ma lailatul qadril mu'azzam syanuha illa idza umirat bikum awqati kaya lailatul qadar nu diagungkeun syanuha kalakuanana anu pohara luar biasa martabat jeung kalakuanana kecuali di mana diramekeun waktu-waktu kaula ka anjeun kinayah ka Gusti ketika abdi ngaramekeun waktu dumadeheus ka Gusti selalu aya Lailatul Qadar cinta jasa ka Gusti Allah lamun jelema geus cinta ka Gusti Allah teu sanggupeun berpisah jeung Gusti Allah. Melalui jalur mana nyana mun tadina kapanggih ku jalur Quran teu sanggupeun nyana ninggalkeun Al-Quran. Melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui jalur sholawat teu sanggupeun ninggalkeun sholawat. Melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui zikir teu sanggupeun nyana ninggalkeun zikir sebab ketika nyana zikir berarti kapanggih jeung Allah. Ketika make jalur sholawat nyana maca sholawat kapanggih jeung Allah. Lantaran kabeh engke kadeuleudan juga kapanggih jeung Allah mah Allah kabeh. Terek Allah kabeh kumaha? Apan urang diciptakeun ku Gusti Allah. Haju urang teh dibere kekuatan ku Gusti Allah, dibere daya ku Gusti Allah. Urang geus kabahasakeun ikrar di hareupeun Gusti la haula wala quwata illa billah. Daya-daya jeung daya kekuatan kecuali nu Allah. Urang boga daya jeung kekuatan berarti eta teh daya Allah. Geus kicep urang kicep Allah, denge urang denge Allah, daya urang daya Allah, kuat urang kuat Allah. Teu kudu jauh-jauh neuleug gerak urang kapanggih jeung Allah. Kabelah ditunang ke aing teh Allah. Anallah. Pencit. Bunuh. Sesiti jenal. Iyalah ngaranna manunggal. Wahdatul wujud iya anu dipermasalahkeun di urang ulah berpaham seperti eta ulah sasar tapi ketika jelema ibadah ka Gusti Allah pasti kos itu disasar atuh sasar ulah bese elu ngaku kos itu bunuh andai kata jelema terus suluk bakal kos itu bae tah eta mah teu bisa dicaritakeun lantaran mentawa perasaan. Geus ngaji teh aya ngaji amil, aya ngaji jurumiyah, aya ngaji fikih, kabelah dina aya ngaji tauhid, kabelah ditu mah ngaji rasa. Nah ieu lah nu teu bisa dijabarkeun. Nu bantak bertorikoh mah teu bisa dipotokopi.
langsung disebarkan eta lamun menyebarkan fotokopian torekat nyasarkan dolun mutilun cek Mama Bakri tarik mundur jelema nu kos kitu teh eta tiap pengkhianat eta dina kitabna Futuhat pengkhianat kiai anu nyebarkan torekat model kos kitu eta teh geus wajib dipanggil ku pamarentah pejit lantaran nyasarkeun jalain kitu torekat mah sia geus sabaraha tahun mas santren geus naon anu tamat geus kumaha ku ari di imah abdi mah jai magahan mamagahan we lah santri loba jeung setik jakur bae hayang ge abdi mah ibadah tah ieu aya ka dieu atuh geus dibeat di jero kamar ulah bebeja ka sasahanya geus sia mah ieu lakukeun tah ieu ke lamun sia didinya geus beres naik ka dieu ka didinya geus beres naik deh ka dieu satungtung can naik atuh bal ditaekeun ku guruna jang naon dibere wiridan ge teh diwirid mah torekat mah teh mah pagawean geus engkena datang ka rasa lain ku hari alhamdulillah cenah kiai kunaon abdi saminggu geus tamat torekat sugrok ubrok wah iya di mana sia guruna di ditu geus mencit embe sagala widih torekat mencit embe aya kita mah Kiai Haji Hamid beres Haji Hamil mencit embe atuh eta beres malah macam Haji Hamid dua kitu naon beuna atuh salah tah jangan ngancing cekolot baheula mah ai torekat lain kitu malah putus jeung urusan dunia guruna ngade ya ulah bere-bere ka aing lu penting sia heula bener jeung Gusti kadeuleuh engke ku mama dipantau engke ku mama salah baik bisa dipanggil salah sia atau melalui ngimpi salah sia atau ditegur melalui karomah nyana keur diuk anu nampiling jeger ih saha eta nu nampiling nyana derdeui wirid ditampiling deui tuh kos kitu guru torekat mah bila perlu panggil atawa ngimpi nah nyieun ngimpina ge guruna nyieun ngimpi atuh guru torekat mah ka murid ge nyahoeun sia ngimpi anu nya kamari peuting ka ngimpi-ngimpi nyahoeun atuh komo hayang ka jahe iyalah guru torekat mata kudu numur si dula sembarangan urangna siap guru can kapanggih teh jalan aya guruna urangna teh siap moal urangna siap guruna aya dicek heula ku guruna kakarak eta lah torekat nu asli anu neuk darajah suluk lain sakadar tabarruk hese pimurideuna guruna mah aya bae sepanjang masa ima langsung saeueun naon kitu ngaranna Kang Nabi Qadir wa ima langsung wali-wali sanga wa imma guru urang nu teu kanyahoan terjata anu sagulung sagalang horeng eta teh mursid nganyana teu nembongkeun atuh hese bae mursidan mah iwati nyana nu geus dibere horeng guru aing mursid teh kanyahoanana di KTP-na Haji Mursyid aduh urang nyaritakeun tarekat babari hese babari mentak di akhir zaman engke bakal digelar tarekat bader bae tarekat make kartu nama deka mana jangka pabrik naon kok tarekat sih pakai kartu nama heran itu salah jurusan tarekat pakai kartu nama masalah jurusan dan dipakai naon eta kartu nama tarekat kos kiai make sertifikat heran aing mah kiai sertifikatan atuh engke bisa digadekeun sertifikat kiai pakai kredit iyalah di akhir zaman mah geus macem-macem hayang pengakuan lain kitu tarekat cukup ka Allah titik nah iyalah kabeh Lailatul Qadar numantak bayangkeun dalilna wal hubul lam yahtaj ila miqat diteruskan heula ka dieuna innal muhibba idza tamakana fil hawa jelema nu keur cicintaan di mana geus jongsrong jasa cintana timbul rindu lamun geus rindu al-hubul lam yahtaj ila miqat tidak tahu waktu jam sabaraha bae nyana lantaran inget bae gereleng ka ditu isuk-isuk kakarat pas kapanggih balik nyana jam 10 inget deui datang deui jam 10 obrol-obrol di sisi kali nyana teh SMS-an haju balik jam 1 inget deui ka ditu deui geus jam 1 geus digerokeun ku mana heuy Neng Dewi
Aisyah didinya mereka dia balik sakedeung datang ka imah di SMS deui jam 4 kapanggih deui. Aduh puyeng cak mana aing ja aing ge baheulek teu kitu-kitu teuing aing jeung ngabasia bobogohan tapi jangan teu kos sia-sia teuing mah duh teu kuat mah duh abdi mah kajenting teu dahar teu nginum asal kapanggih jeung nyana bae jeung saha jeung Juned teu kuateun jelema nu keur cicintaan teu kuat berpisah. Ketika berpisah ge sasalaman lalaunan eta lalaunan geus neuk nyisa ge dicekol deui begitu kan Bib ya. Eta geus ge kapisah leungeun geus pisah dicekal deui pundakna bego tah henteu coba. Dadah nage Masya Allah sakira-kira aya kapal hiber kadinya mal karasa konya dadah eta cinta ieu mah cak dina kitab sia masih cak dina mah pajar sangeunah-ngeunah aing meureun dina kitab ya wal hubul lam yataj ila miqat cinta tidak tahu waktu cinta tidak membutuhkan waktu mantap disebutnya cinta adalah buta kakarak boga kawauh jeung urang Karawang sahektar ngagelenceng buta nu dikolot nu diimah geus nyere kanan we teu kadenge sakumaha kaleng rombeng gumrah lantaran nu kadeuleu irung nu itu bae waduh eta mah cinta mindo ngaranna teh mah beuki jahat mah cinta mindo mah iya keur meujana fuber masyaallah dunia milik kita bersama wah jeung kareta-karetana nu nyana eta termasuk beca ge sarua eta teh waktu kajenting dicarekan ke indung bapana tatap bae keluar bae ngolosot bae nya teh bahkan heuleu lantaran bapana cepreng jasa salat sia salat teh gegeura ngan 2 rakaat doang magrib keluar ka ajeun aing mah dicarekan los ku pangeran nu penting kapanggih Masya Allah geus dijualan kitab tafsir Munir geus dijualan